Mal buka rokok siapa ya? Siapa tukang nyokotan pamanjer wae tuh dage. Tingalikeun aing ngarokok ngeunah asa di surga tingalikeun. Tarokok tak kenyota. Udun bos, tingalikeun udun. Wah. Dia kayeuan wayang udud deui, ka dieu kumpul-kumpul. Mang abdi mang udud mang. Calik. Sok calik di dinya calik. Tingalikeun saya ngarokok. Tingalikeun aing. Alak abayang anjing asa di surga anjing. Ya. Oh mal bisa hayang saya ngarokoknya. Kadang pang gibere kadang. Duh murah. Udud dia mang. Aduh ieu. Selapkeun ka dieu, selapkeun ka dieu euy. Da. Oh aduh biasa ya. Santai we atuh. Sorry ya bosnya. Tingalikeun hayang ngarokoknya. Hayang atuh. Yo ku aing dibere. Tenang dibere ku aing. Yo celangap gerak. Iya eta ge ngarokok nikmati we nu aya. Goblok mainan aing. Ye mending goblok galakan sia ku aing pan dibere. Hasep lah kana lu sumut aing langsung. Tingalikeun yang ngarokok. Goblok dilagunan randa Geus tunda heula ya rokona. Mang. Kela tunda lah. Ai sia nanaona da teh jadi saruana goblok. Sia teh. Ngasaan we ngumpul atuh mang. Ngasaan atuh tata sopan aya haji, salaman jelema mah jeung haji teh. Nya poho. Tingali kulan. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam nembe dongkapnya kasetnya. Aduh, eta ulah di eta teh nyeri aing ge sarua. Aduh, hampura ieu ngaji. Ai sia rek naon ka dieu? Ieu mah ngasaan udud lah. Ngasaan udud. Nya. Tadi aya jelema mabok euy. Saha tuh mang? Buka teu apal eta mah mabok we jelema teh cenah mah ngabahas mantan. Kita bisa lulumpatan kitu mabokna. Mabok euy. Salayang soloyong. Salayang seloyong da jelema. Muhun. Aduh, tek. Ieu anu udud ka mana tadi mang? Anu udud? Nya. Nyaho ka mana meureun teh? Asem sumut lah can udud di kelas 4. Di kelas 4 geuning. Nya. Aduh, Geus ji pindah ji. Aji di jero we di aji. di jero nya. Moal bener ngalayanan nu gelo eta mah. Aduh, punten malila ya, abi ya. Nyawa haji. Malila nya. Nya asem. Aduh, meuni eta bungut meuni sarua jeung aing. Aduh si wah haji ah. Nya malila nya. Malila kaula. Ayo edit. Ayo, punten. Mangga. Jeung aing ngobrol lah. Bisa nyanyi teh sia. Insya Allah, mang. Nyanyi jeung aing duet bisa moal. Emang eta didinya bisa, mang. Ye, atuh aing Oh, goblok. halus mang si Gana yeun nanyina. Ulah ditanya deui. Oh, mantan idol Indonesia Idol. Weh, tok ka radioan ulah ditanya pokona mah. Halus pisan sorana. Betul ulah ditanya. Kumaha tuh halus pisan gitu ngejreng. Goreng anu alus. Iya si goblok. Yo kabeh ya di dieu yo ngajajar di tukang yo kabeh. Dulur aing kabeh ye teh. Oh, dulur kabeh teh. Aweun nu ngaku hiji ge. Iya. Sok sia nyanyi sia nyanyi. Nyanyi naon atuh, mang? Eta kumaha eta beungeut meni rujit kitu sia teh. Moal salah pasti jeung pamajikanana yo sar kieu ge yo. Mang urang mah kieu-kieu ge dambaan setiap perempuan, mang. Si Aji kayak ngomong lu balik goblok sia teh. Mang tong seuri. Oh, da pikasirieun beungeut siana Eta atuh da. muncul meuni siga kareta ieu MRT. Ulah sok mah mawa wujud lah anjing lah. Si Aji mah sok atuh nyanyi anu kamari geuning aing ningali dina YouTube anu muskurane teh yang ngadaun teh anjing eta. Si Mang bisa wae. Geura sok pecahkan deui. Sia anu kumaha teh muskurane geuning aya di ditu tuh aing ge apal senyaho aing ge syuting sia nya di kampus channel nyaho aing ge. Nya Mang eta kampus channel. Oh. Oke, abi ge kemes. Ieu rek dijajal atawa kumaha, Mang? Naonna tah? Sora urangna. Oh, sok jajal. Mang penasaran nepi ka bujal keram eta Mang. Si Aji bujal kerajin Aji bisa wae. Ayo, sok jajal anu muskurane kitu teh Mang. Muskurane. Ya anu ya dengekeun yeuh mentak ge dengekeun budaya kumaha budaya atuh sia teh. Kalem ya tuh Mang. Make seni jiwa ajan teh make seni mah da angger we agama teh make seni da teu geunah. Goblok kumaha sia. Seni teh pake agama kitu-kitu keneh teu. Bener Mang. Sok kudu nyaho surupan apal surupan nada mun cara ieu nama nada. Oh sia kesurupan. Nada goblok di baledog sia ku aing. Oh sudah teh. Sok Sia kesurupan. sok ayo. Ayo. Bro.
Nyanyi anu muskurane gini ke aing ditembalan ku aing lagu papatong. Muskurane. Aduh. Ibajatum ha. Gila aduh. Agun gunane unebar tamjang. Jia jaina ore piare. Hop. Weh ke isukan. Kumaha tuh mang bisa top? Isukan dibawa ku aing sing ieu ya. Oh kak, ieu lidah Indonesia. Ye anjing leutik coy katu eta mah. Akademi Indonesia. Akademi merendahan. KDI. Nyundatan budak. Ye si goblok mang. Ayo ganti lagu anu kieu teh. Tuhan tolonglah hambamu. Atuh eta enakeun mang sorana. Oh aing atuh urut nu kieu ge. Urut penyanyi si Gana. Lain anjing. Naon atuh? Urut nu gelo. Ya tuh mang. Sok lanjutkeun bisa apal teu tutur katana nu kitu. Hayu lah mang dicoba lah. Sok cobaan. Alah anjing naon euy. Ayo. Tolonglah hambamu. Malang naon euy. Dari sengsara. Ngenaon. Karena cinta. Digoyang. Terus. Awas tuh sia, jadi ngetakeun lagu, awas. Rindu dalam cinta. Alah ngeunaheun euy. Kalau memang dia telah mati. Anjing genah anjing euy, genah euy. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Antos mang sakitu we lah. Heula sia teu apal sia nya. Lain teu apal mang ieu teh sorak geus beak pegat di koro 2. Geuning bisa kitu nya. Nyanyi wae nya sia nya. Kapan ieu urang oge manusia biasa tuh mang. Bener. Aisyah teh kunaon sia rumah tangga teh kamari bebeja ka aing cenah hancur rumah tangga aing cenah kitu. Kunaon siapa saya? Biasa mang hal kecil lah. Naon sok carita atuh ka babaturan mah carita ka aing. Ayang cerita ka sia tapi aing izin. Ke. Anjing ieu teh disiaran langsung ka YouTube ulah sia-sia atuh sia teh tutur bahasa Karta atuh. Heeh. Aing carita ka emang gitu tapi abi izin. Ulah izin sok carita we ka Mang aya. Embung ka sia mah. Ye sia gede kitu. Ye cerita sok bro bopong aya aing. Bro. Jadi kieu mah. Kumaha cenah didengekeun ku aing. Heuh. Abi teh kamari kawin pannya. Bon. Beak mobil ieu Toyota 2 imah 3 pakarangan 4 hektar mang. Imah panggungna 2. Tah. Jadi awewe uing teh non salingkuh teu bebeja heula ka uing. Lamun bebeja mah da moal nanaon ieu atuh. Kumaha tah? Tega amat si awewe nya. Jadi kitu mah. Gitu. Pan urang mah rumah tangga ge CFD-nya nyeri atuh mah. Oh, gitu nya Mang ya. Nya mang urang mah bagaikan ieu non sisian nyiru di mata awewe urang tah Bang kitu. Gitu. Aduh eta awewe jahat geuning nya. Da aku mah apa tuh hanya bubuk ieu non Bubuk naon? bubuk bobongko. Eta bobongko bubukan nya. Oh, benar. Zaman ayeuna mah bubukan lah. Yo, abi yo, tetangga abi bareto kena corona yo kamari yo. Oh, aya corona teh naon sih, Mang? Corona geuning eta geuning anu pilar. Viral anjir. Oh, viral eta maksudna teh cak budak ayeuna mah viral. Nya. Kumaha cenah ieu sugan yo aji badeng mah sugan apal kitu. Cara ngatasina kumaha gitu. Nya atuh urang mah apalna ge kamari sore corona mah.
Maksudnya cara ngalengitkeun kumaha tutorial lah gitu bejaan atuh Mang jadi jeung dulu teh kitu wae. Oh nya Mang tutorialna nya kitu Mang urang sebelum ngalakukeun naon nya alangkah baikna kokobok heula. Kokobok. Nya kokobok leungeun terutama Mang. Kumaha kokobokna aing teh nyaho aing mah. Kokobokna dina ieu naon cai anu ngalir gitu Mang. Oh kieu kokobok. Heeh, cai dina cai anu ngalir jiga kulat sia tah ngalir. Sia bawa aing goblok. So kumaha deui kokobok terus naon deui? Dikokobokeun nya kana leungeun tah. Ieu tah Mang. Ya sia jadi wartawan heula tuh tinggalikeun ka kamera. Saya jadi wartawan ka kamera. Tinggalikeun. Sok. Jadi ieu nya bagi kalian anu terserang virus corona nya tong segan-segan kalian membersihkan kedua telapak tangan kalian. Ya. Pertama-tama misalkan gigi aya cai meluncur nya atawa keran. Hendaklah kalian mencuci terus dikobok-kobok dina sela-selana teh bersihkeun nya. Terus tidak lupa juga habis kokobok itu dielap leungeunna ku tisu entong ku elap anu dicempal dina kawali. Da eta mah sarua jeung bohong. Oke sakitu we Mang. Sakitu lah. Mang ieu beladi ya ayeuna Mang. Beladi heuh aya. Oh ayeuna beladi Oh sok beda-beda. Aduh pas kieu ngarumasakeun jalma teu gaduh rorompok abi ngacicingna kieu Mang kieu. Teu gaduh naon tuh Mang? Teu gaduh bumi teu sagala di aku abi mah. Karunya teuing. Ih, ya Allah. Tuh babaturan sia tuh maroko teh maroko. Nah, aya deui ieu. Budak loba duit Mang udah duit ieu. Ih, hayang ngerokok sia nya. Ih, hayang ngerokok ih. Hayang atuh, Lur. Hayangnya. Nah. Malah sia mah bisa deukeun. Mana? Anjir bisaan goblok. Aja teh ieu kajen teh urang kitu kieu ge urang memberi mantu tidak penting kamu lepas ka lapang euy. Aduh, Meunah asa di surga. itu prinsip siana. Iya, tinggal itu ya aing ngeliat yo. Euy sok wae ditempo. Aduh, goblok eta kana sebut aing di kana beungeut. Aya ngaran aja. Kayak ada cara lama-lama mana? Ada sana di dinya. Hayang atuh. Oh, ada malahnya ada sekolah. Cita tulah. Jadul di mana rokok aing pokok euy. Ya jangan. Iya, nikmati. Goblok ieu mah kana beungeut. Geunah gadokeun geunah. Saya lamun sakiranan teu mere mah ka aing tong kitu goblok lah nyewa. Ente duit mana udah radio. Kalau tidak tah. Batu aing awas ya. Asal lagi tuh mah. Sama goblok itu teh nyalutak banget. Wajar jalan oke kerja babaturan eta teh. Babaturan ge babaturan goblok eta mah mah. Wah, katanya budaya yang ada ya. Aduh, marah lama. Eta mah can dikeramasnya. Acan yo aduh, barang tahu lain jadi keramas. Palingan atuh buuk manusia satu induk itu. Ieu teh gaya mohe, kos batu teh mohe. Mohak anjir. Moha. Mohe manusia mohe tah. Aduh, balak sekali bani. Bisa silat teh mah gede-gede apa cina bisa silat. Silat naon goblok aing. Silat mending pas jumpa balik cek itu karate tinggal itu juga abdi itu teh ana. Ih anjir. Balik deui kitu tah. Tah, itu bisa teh. Anjir sia mah rek nyompoknya. Ih, siapa tuh aing. Teu kena bisa silat itu nyompok hareupeun aing da aing ge panasaran teu bisa meureun. Brigden aing bisa, saya bisa tuh brigden. Brigden siga dance icon gitu. Oh, siapa? Coba saya bisa tuh coba berangkatun. Aing tadi ikut berangkatun silat. Wah, aing maneh. Aing lamun brigden ye. Dangukeun Rusia. Tukang Rusia dangukeun. Sia-sia wae. Dangukeun tukang kurang mah. Tuh, kumaha? Lamun brigden mah Indonesia bakal ieu tersepona. Tersepona. Terpesona anjing. Eta maksudna teh aing mah. Wah, siapa teh balen anjing itu loba teh gadang genjer teh kieu ye. Genjer naon cenah? Genjer, bro. Coba mereka ngerti. Coba brigden aing wae. Ngali geuning. Teu bisa abi mah. Bisa aing tadi dia lapangan enggak tadi dia intinya makan dia. Puguh teu bisa abi mah ieu nya. Karena brigden teu kurang bisa, bisana nyuruhan beungeun sia mah. Aduh anjing.
tadi nama hari ngaji aku mah. Rek ngaji. Bisa ngaji. Insya Allah. Geus tepi Al-Qur'an. Dina alif-alifan mah. Ih si Aji, umur geus kolot sia teh. Nya. Sok. Rek ka mana nya? Ayeuna. Oh. Hayang ngaji tadi namanya. Tapi isi urang teh. Soalnya dina pengajian anu saumuran jeung urang. Ya, sepanjang kurang hidup di dunia, mau boleh hidup baik, kamu belajar long web education. Oh, nya. Artisnya artinya itu, Itu. bukan ngurangin sia itu arti. Ini sudah teh ngaji goblok mah. Long web education teh. Nah, Anjing teh umur geus gede, belajar mah kudu, tanya mah kudu. Ame teu katinggalieun. mumun atuh mah. Ai ku gengsi wae mah wah, cilaka. Moal nyauna naon atuh ku gengsi wae. Nya mah atuh aduh kurang pisan mah. Iya, ayeuna mah rek ngaji manjing. Moal aya nu kabarang, moal aya dulu. Aya dunya teh geus kolot geus akhir zaman, geus loba virus colorna geuning Nya mah teh sagala endah lah. Ya, Duh, sagala rupa mah di dunia ieu. geus kolot eta teh. Jika sia. Ya Allah mah teresepkeun pan aya dina kata-kata ge gede. Dina naon? Dina kitab. Omang bisa menafsirkan Bisa, yen Allah teresepkeun ka jalma anu nyieun karusakan dina luhur bumi. Wih halus mang. Mapangna eta dibudayakeun urang teh. Kudu nanya, Nya mang. kita ngaji waos ai ku era-era teh mah tutupan era mah nutukeun era mah moal bisa naon jalan. Moal bisa geus make geus bodoh atuh aya mane ulah. Bodoh tadi mamagaan urang. Karena mapangna ge karunya ieu mah. Oh, nya mang. Geus jadi kredit Kemana? aditu. Hayang rujak atuh mang. Ieu ketetan wae teh tadi aya yang kunci apa teh balik ge. Urang mah hayang ngaji atuh ayeuna. Sok aji. Ngajius. Degekeun bae ya, bisa teh lagi siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya degekeun. Baca aya naon tadi? Kumaha? Kudu pakai seni, kudu pakai irama atuh aja teh. Mang sakitu we atuh nyamangnya. Rek ka mana sia? Bade teuing mah rek malikeun lauk asin mang, kita kusi mah. Jing Nyamang. kayak jing. Sasalaman heula atuh lah. Hampura ya teh bisa ngarena naon ai. Nyamang. Teu bisa nukeun. Nya, atuh mun nyamangnya. Iya nak tuh. Belum saya ngomong anu leutik di toilet lain. Punten palawargi bisa tutur kata anu kurang wiwaha tanapi kumaha punten di dina kasalahan rubina. Punten ti api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulailah bisa subscribe-nya channel ieu ya. Sampurasun dulu.